Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya, patepang deui sareng sim kuring Febi Marziani dina acara ngupas warta anu ngayakeun informasi aktual sareng faktual poe Senin 16 November 2002 hiji. COVID-19 nyaeta kumpulan virus anu tiasa ngainfeksi sistem pernafasan. Virus ieu awalna ti nagara Cina, nyaeta di kota Wuhan. Dina kaseueuran virus ieu ngan menyebabkeun infeksi pernafasan minor, sapertos flu. Geus loba jalma anu terpapar virus 19. Aya 5M nu kudu diterapkeun ku pamirsa, nyaeta mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sareng mengurangi mobilitas. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan pamarentah dinten Rebo Keping 15 Januari 2020 hiji. Jalmi anu pertama divaksinasi nyaeta Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sanggeus disuntik, Bapak Joko Widodo nungguan 30 menit sebagai langkah antisipasi ayana efek samping. Pamirsa, rupina mun sakitu pidangan warta dina dangdut ayeuna. Sim kuring Febi Marziani seja amit mungkur, amit mundur, neda dihapunten dina samudaya kalpatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.